Anjing geus lila temuk mang di saung ieu aduh beunah kieu jeung aya kecubung deui kana awak mah teh ieu mah aduh karena ieu geus macul teh lah. Ngeunah ieu jeung kucubung aduh. Ngeunah ge aduh anjir. Tambahan deui kitu kucubungna ya aduh. Mantap. Aduh anjing gua bakat mantap ya aduh. Gua cai sagala dia lu. Tapi hayang keneh deui euy. Mantap euy. Mang ada harna eta mang. Sarimi atuh jang, ngeunah sia. Nyari aing jeung ieu, jeung ubar nyari awak. Naon eta? Kucubung ngeunah sia. Asli nyari. Aku ieu cucukan kieu ngeunah ieu mang. Aslina ieu teh ngeunah. Asli ngeunah ieu ke awak teh jadi garanah sia, ngomong geus macul mah deuh. Mantap awak teh isuk teh jadi kuat, mau ieu mau lemah gitu. Hayang nyobaan urang nyeri awak urang ge mang ping-ping nyarari mang. Iya sok, tapi ngeunah mah jeung sarimi beuki mantap jeung sarimi mah ini. Asli mah? Asli sok tah. Ngoba keneh aya opat deui meureun. Pan awak teh deuh. Can, nyobaan bae nya mah. Sok we nah. Jeung ngeunah atuh dah. Jeung ulah usaha atuh jang sok we. Baiknya. Ngeunah sok leuwih ngeunah mah mau ada hiji deui jadi nemak genah kana awak teh. Ai maneh ieu mah da ngawana oge ti ditu kucubungna ge, kucubung alus ieu mah ti legok bedo ai maneh. Keset. Budak ai maneh eta hiji deui mi nemak. Mi awak genah ai maneh pake kita awak teh deuh. Nah, mang dieu mang aya liuran mang. Ya atuh da ngeunah eta mah efekna ge atuh kana awakna ge ngeunah eta mah. Wajar we liuran mah ge. Pan eta teh keur ieu keur naon teh? Jeung usap-usapan sia kunaon atuh. Tah ieu suci tah. Indomie. Ieu emang namanya Indomie nu kieu. Apal teh nu kieu sabriji? Nu kieu mah nya teh apa? Dua di mana emangnya ieu mah hayang nyaho 16 emangnya sia anjing ya goblok ieu mah tah ieu sadita tah cita Gandeng. Lieur gareng. lemah awak teh marak keneh ieu mah kumaha cenah tuh ka mana cenah lemah marak keneh buru-buru mah balik ieu mah balik anjina duh goblok maneh apal teu kucubung bah kucubung naon maneh maneh nu buleut tapi aya cucukan anjing ngeunah beuh sia rambutan lain sia ngaranna ge cucuk pokona mah aku ngeunahna urang apal ti babang bemo maneh basa ayeuna tah gimana ti babang bemo ini ku ngeunahna ini amis pahit dijikeun jeung mie emane sok ku ngeunahna mun maneh nyobaan mah anjing heueuh naon eta teh maneh dahareun atawa naon kudu pugu lain maneh cek babang bemo mah maneh ubar nyeri awak eta teh dijikeun jeung mie komo maneh ngeunah teh cenah teuing teu apal geus hayu urang anjing bung maneh di kebon bung hayu buru cek babang bemo ge maneh ngeunah obat kuat jeung sorangan buru sia ede buru
Leto. Kunaon Asia? Perang. Yang aing mau. Enak. Kunaon nih? Perang. Kurang haha. Perang. Kunaon sia? Kunaon sia? Kunaon? Kurang saha? Ada putong. Kurang lain sia. Ai ngancip. Bae, anjing mah ulin ning aing mah. Jalan mana? Jalan mana? Jalan mana? Rek ulin mah jeung urang. Urang ngalah we boleh di Tenmang Utom. Geus galade aing maneh boleh nang kita. Sabarahaan. Mau lain meuli sia. Itu awas. Pantur eueuh. Aing geus ngalah we boleh di Tenmang Utom geus galade maneh kali ngali. Jalan mana? Nya biasa kadinya jalan ke kebon biasa. Randa yang kawin yang Randa baheno ada Randa sini dong Randa aduh Randa Randa baheno aduh Randa Ieu Mang De. Baheula mah pangalengan teh kebon jagong. Heeh, kusabab dibom di garana tak jadi we pakampungan pangalengan teh. Salah. Asalna mah kebon jagong pangalengan teh. Ngan kusabab dibom di garana tak jadi pakampungan kitu jang. Aya mobil Mang De. Kajieu teh nya tadi teh teng baja. Robah tah kajieu teh. Duh, geus hujan ayeuna mah hayu balik heula. Urang deui nu ieuh ngobrolna. Jeung urang mah kena. Kod. Tadi itu ujuk musuh. Ore. Tah, emane tempo iloba tuh. Lah tuh. Tah, kieu ku cubung tuh. anjing cucukan bro Heeh, tah emane pan tadi cik urang ge cucukan cik si Babang Bemo ge. Deuk kieu bawa ya. Cik bawa. ngeri Tah ieu ge loba tuh emane. Tuh, loba. Hai mata rutung bae ngeunah nu tutung ge mah. ngeunah cenah Ngeunah. Sok deui emane tempo. Loba emane tuh, aya hiji deui ketang itu janap. Tuh. Coba heuh tuh. Butik jeung bawa tah. Eta emang kucubung teh cucukan. Aduh. Kenaon si lain sok. Kenaon deui sok si lain. Naon eta leungeun naon. Peuhna naon? Deukeun. Tampilin ku aing. Sok naon eta nempo. Mau atuh. Aing tampilin. Kita peta tangungkeun. Aduh, si lain. Kieu mah. Heueuh naon cinceng kieu teh yang apa aing mah? Kucubung Ngarah naon ngadah nu kieu? ngarah ieu kuat awak cek Babang Bemo oge maneh. Bang teh anjing. Ide. Mau mabukan kehead nu kieu teh bisa yang apa nu si lain? Mau mabukan naon maneh? Maneh mun ku aing dibejakeun nya ieu ka polisi ditewak si aing duaan daek. Kita mau mabukan nu kieu teh ngagelokeun hayang nyaho mah. Haram kita aduh. Ieu yang nyobaan. Ah, si Wisnu. Oh, saria ku aing meureun. Ieu jadi Piceun. Mun tong hakan anu kali itu teh yang paeh, yang motor.
Kan bae we atuh pira sakali paeh-paeh aing nah. Kan bae ngelawan atuh goblok. Oh, kamar nasi ya. Oh, sia. Budak bentongan, pelang ke head, sia. Ampun budak ayeuna. Mari kang kumaha minggu bae abi. Yuk. Baheula teh pangalengan teh kebon jagong. Ngan kusabab dibom di garanat. Nah, jadi pakampungan. Salah. Kumaha salah-salah. Cek abg tadi mah mobil dan baja tadi itu garanat cek mun perang mah tuh kela mang de kela tah pangaleng nanti emang jadi laut mang de ieu Jadi pakampungan pangalengan teh. jadi laut mang de cek percayaan we tuyu tuh mang de tuyu tuh Istighbar, man. Bisa teh istighbar. tuh hiu mang de tuh hiu mang de jadi laut iya kaulah di laut mang de cicing kaulah di laut mang de di laut Pangaling masih ya awe dek di laut di pantai ge. Anjir. mang de kalem mang de kalem Basurada anjir. Basurada. mana kunaon bemo Basurada. udang ya udang selain kunaon Randa mang randa mang mana ieu pangaruh ku cubungnya Randa. heuh pangaruh ku cubung jadi lieur kieu mana Kucubung. iya ku cubung ieu teh pernah tinggal lieurekeun Segan teh berhenti nyeri awak eta teh. ih ieu teh mabok mana Aduh, broker ngeunah jeung Randa anjir. iya mah mun apalin CM mana kieu kelakuan aduh jeung di dieu karek anyar deui atuh Bae mang paling di Kabandungkeun deui meureun mang uing geus itu balik Eta mang ayo mang balik aing anjing anggur dia tuh